tepuk tangan mana tepuk tangan. Tepuk tangan mana sama ngaji. Halo, kamu nanti ke mana
kuring kudu pegatan angin jika dewe muka ke Saupami telepat urang asa kantos tepat mulai duka di mana jelasa duka iraha tak eta pisan retna tak eta pisan dilakna kantos nyampai dina rasa tebang tresna jeung salira sanaos teu kapapai sanaos teu katingal diri yakin anjeun sulti salira oge sati yu atuh urang tea lolorang waktos patepang yu atuh urang dongkang sabangan antawis urang jeung urang tahu nepangkeun antena sutina palangan nyana kualitas tinguakan sumping sareng nyimpen bener menawi nyandak kembang sabangkeut kajengan aja tawis dedeh ti anjeunna teu layu najan kami sengit hati gantos
depan galangkan impian handapun sadapura haur koneng belit asih pasini rek papanganten nikah emang tadi surga jadi nikah welas subhana mau dari pegas nikah pawon rayuna daun tutung dan tresna kuyatna temata paun hati nambrah sumara amarek nahan daponnya baru datang ukelei sok sesuiten budaya kalangkananya jaga sukma pagunungan saruk tujuan nikah hemat kadiri lawas pagi dapotnya anu datang lain rika lebih tanah kalangitna angka ulang asap pamohan besar simkurina bisa ngahiji habitaku anu liar bisa kedang ucap cinta sataku kuri kalaman tapi ngajoran muda hari kaya jika batu karena kamu ngajeng kebahagiaan kulihat ukur harapan kabitaku anu liar bisa kedang ucap cinta kuring aman tapi ngajero lamunan bagus 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 pasti kena bagus nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan tos heubeul teka palidieu. Mudah-mudahan anu tami urang di sararehat sadayana sehat lahir, sehat batin. Sabab naon sia dina peuting ieu sok sanajan make gaya kieu baju. Iya, tapi lamun dicetut kun Maha Kawasa. Maot pangaranana. Iya, maot. Sanghyang seanggean bakal ngageureuyeuh sami sarwa ai sadayana sarwa bodas. Nah, teu make saku macan gerak lilir. Asa sedih ya. Dina wengi ieu sim kuring tiasa ngahibur dina raraga walimatul tikah putrana Bapak Kaliba anu Kedemaksa. Urang doakeun ku sadayana ieu putrana Bapak nandang nekat. Anu insyaallah anjing ade syukuran atau dina wengi ieu pangkatan hari dina wengi ieu. Mudah-mudahan pekanggo panganten sing teras dipatri ku sida asih. Amin. Disimpai kurasanya, amin. Dibeungkeut kurasa geget, prak gerak warangun rumah tangga sing jat nikah lahir jang batin. Amin. Atau mudah-mudahan mayaga anu kian hari kian membentengkan diri.
Udah orang mah suatu saat bakal mundur dina percaturan kagali gunang ku Yuswa. Badak itu tong sok ngarancara rarago. Dahuis mati menang ditolak. Menyerungkui. Tak dengikeun. Menyerungkui. Tahu susna keur anak-anak sim kuring ya nanti mudah-mudahan sing terus benteng. Amin. Nanti anu terus bakal nakol calung. Nah, nakol calung. Kan wae. Enak loba parabot nu karya tetep we. Nah, calung sing terus ngungklung deui. Nah, kudu tepuk tangan atuh. Iya siap. Para pemirsa, para hadirin sadana bilih bade nyukeun lagu-lagu naon mangga tadi aya tim nu joget. Mangga ka Bapak Hajat, bilih bade ngarasakeun. Melar putra pajajaran anyar wawangina sumebar sajagat raya kawentar amputi putur sabar kasatriaan binegas siliwangi ginanjar sengit nyambuan masuk wasit pitutur nepukan asma luluhur wawanena kaukur numpes ngajalan tak kabur bahala kecapangan zaman ada lupa kuat doka masur pajajaran tempat payung kehadiran ayeuna di kondangan Gusti bawa warisan siliwangi ginanjar sengit jamuan kamasuk wasit pitutur nepukan asma luluhur wawanina kaukur nubas ka jalan tak kabur siliwangi panggahan jadi baturan yang kupalura bisa abah antar ya. Lawanan bah, awas, tukang seletik rek lawanan dia. Tukang seletik, cicing. Up, yang, up, up. Nah, iso nyekel mana ya? Rek jakal lamangan, rek jakal tingkir. Bahela kaca
takut Fokus ke jalan tak takut Kiwari kesku melakut tanpa jajaran aja Rupanya sur pajajaran tempat payung keadilan Aina dikuantaan Gustian awalisan Jalur jajaran Siliwangi kira parang apa awanan guru bakti perjuangan lambang kejayaan Siliwangi kira parang wow namanya tenang mencuk maksudnya mencuk luar biasa koprol kalau kamu kangen jadi tuh ya wacana para cara assalamualaikum mulanya ya siap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun rapes daramang orang dia sadayana pasti damang dalam monte damang mau ayah di dia pasti di rumah sikat Ranca Muda rumah sakit Ranca Muda wengi ieu dina Rangka Supurnimatna pangarsana Bapak Ajang dalam di Sunda yang di lama Bapak Ojo di Jakarta mah Ece di Sumatera mah nasi tengah jauhan iya teh biasana pangarsana Mang Nanang nekat Bapak Ibu sadayana syukur nikmat ka putrana Cep Opik mudah-mudahan si kasep sing pinangin jeung nikmat kalian pelangna kabagjaan anu dipikari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Intina eta abah kaul teh ulah jadi tunggul sirungan catang supaan gantar kaketan anu awon. Bapak Ibu sadayana ieu teh keluarga besar greget tunggul. Kapungkurngan heuda geus laleupeuk, geus pareuleuk Mang Asep macan. Tingalikeun heuda najan bukti kitu kieu ge dibaseuhan ku kumaha. Kuis nyeremih tadi nyeremih. Kuis kuis geus nyeremih aya mangwan lehek kenang mangwan lehek mang jantuknya nu teu hadir teh nya isuk meureun beurang bae pangarsana ieu pangajeng-ajeng di keluarga besar gara-gara hoyong lagu naon Bu ti Kang Jatika lagu cantik cenah aya laguna ngalang-langan pakidulan cantik ayah Jang Adam Wadam keprogram Wadam patahunan penting ieu mah reunian iya pokoknya mun bisa mah kabeh nyaranyi lain kalepasan Bapak sepuh ujang teh cek inung bapakna Bapak Adam Joni terdengaran lain unduh Bapak Adam Joni alhamdulillah ayeuna seueur pisan sirung-sirungnya alhamdulillah seni Sunda pan maju jeung menurunkan bangsa teh gumantung kana budayana sewang-sewangan amin lamun budayana hancur dijamin negarana ge hancur lamun budayana maju dijamin negarana ge maju kumata kula ela urang gengsi urang ngamulai seni jeung budaya Sunda tresna mekar ieu tidak kupakai ukirapat janji bakal sayunan gempung jajantung Allah jadi serau kalau ini rokok je seorang ingin belit asih gari oyak nadahan musikeun rema panangan silih cepet leumpah mapan kaedah
langgeng nyantil na ita cek beja cenah cek beja dan ngopakar ngaretaan cek beja cenah cek beja dan ngopakar gantian kurinya waca ngajak arek balaga sugan angin wasa nepikeun sora bejakeun kaguha nu basa eta jeung panganten aya panganten jadi apa hirup di tempat ngumparan jatuh pakar geus ngambil kapaangan tina jatuh pakar langgeng nyantil bahayalah cek beja cenah cek beja jago pakar ngaretaan cek beja cenah cek beja jago pakar gantian lepatinya aya situ pojok Cibodas China bilang idulna aya bila tempat pangisa bila tempat pangisa harapeunana aya kembang kembang nu keligat kembang kuku nu daratan duitnya resep paduka anunya resep madura didinya kuring si kedang ucap kedakeun ucap cinta kamanehna nuaras kakota patrisnan dunia sanajan loba wano jatuh tehoyong ningali cisocang enclong mata nenes pabrik pelong liring inten buka sinaran heran ngageclang hoyong ngadakeun kasumpati jadi pulang terjadi direk itu pirang berlari Februari lain bihari ayeuna lain kamari urang luka pangkoanya mendut lawang pangkotukan
apa udah sampai lupahan ada ngajak kurina ketika wani bisa cara ngona pasal anjing wajah untuk disangka diterima dewasa ditolak asa dirtega tapi dalam hikmah bongan mesti apapun hasil saya ente disempat atau tangolokeun manehna sakadarekeun kakuring sinaburun desa anjing rasa cinta pada kuring hati tibaheula desa rasa bersahabat tapi dah di rumah kuring mesti guna hirup eker seri eker ngenah eker sakala eker regenaun deui eta hirup mah regenaun deui hirup mah regenaun deui hirup mah regenaun deui ojo paker awakna deui kita peker sakala peker regenaun deui eta hirup mah regenaun deui hirup mah regenaun deui hirup mah regenaun deui selama laut terombang selama angin berhembus terima apa adanya apa adanya regenaun deui eta hirup mah regenaun deui regenaun deui eta hirup mah regenaun deui sarmo parawan neme kita langsung iri tapi cinta sarmo centil parawan neme ditaros langsung iri aduh tapi cinta dari cinta sumpah nage rupa kuring cek batur mah goreng patut kuring seri damai mana nya pisang beda etan awewe ngantai daratang marel tadi kawin kajeuna bari resiko goreng patut balik jadi tapi kurang mungkin tapi mulut jadi kasep riwe pikiran modal gawe sabalik lamun lupa kuring kasep meureun riwa bakal ngabagikeun cinta unggal poe awewe ngantai daratan marel tadi kawin ayeuna bari lupa surabatu tadi kurang karupon bos segera nu goreng patut kasih ulang inoa lupa surabatu tadi kurang karupon khusus nu goreng patut kasih
aduh tok orang dak gelis pikiran rada bideu ngan ajakal manehna lo bapak pilih kaki nu pilu bersisa urang agunong ecan teu peduli sanajan hirup di dua kasorang sakurno dipikaya geus kabeli kabeh harta ti lalaki naon deui hirup geus sagalanya sampai lupa hati kulitnya itu caruran diraih ibarat dewi lagi masih diganti ijab kabul saksina bapak pangulu payus mata huruf hujan nyai hidup para gigit lain jika